Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Tapi sameme pedang amu kamurang nyabat karena beheung lawan. Ngadadak harita aya batu sagede peureup anu ngablesur ngarah kana beungeutna amu kamurang. Blesur kapaksa amu kamurang narik panarajangna, terus pedangna dipake ngabendung batu sagede peureup anu ngablesar ngarah kana beungeutna. Blesar satyuk terang. Batu sagede peureup anu disabat ku pedangna jadi paburesat mancawura. Amu kamurang mancukeun tangtunganana baritus carita make tanaga. Kurang ajar. Saha anu geus madogen batu ngarah kana beungeut aing? Mun memang boga kawani hasok datang tembongkeun diri maneh sakurang ajar. Teu kudu nyumputkeun diri. Saha maneh anu geus wani ganggu kasih kamurang. Hasok tembongkeun diri maneh setan, kurang ajar. Meh bareng jeung kayan si Jawara idaman mancuhkeun tangtunganana. Teu kanyahoan datangna nang bule geus nangtung di gigireun manggali si Jawara idaman. Manggali jadi ngemplong hatena. Caritaan Rama Pamungkas jadi kanyataan. Mangsa dirina geus kadeseh nang bule bakal aya datang. Bari ngareret ka nang bule harita manggali terus nyarita. Ahai. Duh, menjadikan tenang juga hati aku. Mendengar yang Emang tunggu-tunggu ada datang ke Sindang. Aduh, Nang. Thank you Nang ya. Terus terang emang kawalahan. Asina Nang, kawalan juga. Mengayunan 2 orang lawan. Asina Nang. Keadaan yang di singharapan emang teh jelas tidak seimbang Nang. Kalau emang lanjutkan pertarungan ya bisa dipastikan emang akan mengalami kekalahan Nang. Nang boleh dina karakterna yang buana putih, sikap jeung carita anak tetap tenang. Oh, entos we teu kedah maksakeun neraskeun tarungnya Mang nya. Langkung sae Mang mah merhatikeun tarungna Bibi Kayang we lah. Upami engke katingali kadese kuno janten lawan. Ya kedah emang we eta mah anu ngayonan si Bibi Kayang si manis teh Mang. Ahai. Nang mas begitu sih bikin bahagia aku. Menjadikan emang yang harus mengayunan dama muridnya si Amu Kamurang itu Nang. Ya kalau kemudian Dewi Kayang manis kekasih emang kadese lawan begitu ya. Oke bro. Makasih ya aloku. Ya memang terus sakedahana atuh Mang. Emang anu turun tangan ngabela ka Bibi Kayang Mang. Punten we sanes ngatur ieu mah nya. Enggak apa-apa Nang. Ieu mah ngeunaan ki buyut kalungkung sareng Ambu Kamurang mah sarios lah ku abdi di sing hareupanana Mang.
Nang bule nyarankeun sangkan manggali si Jawara Idaman berhatikeun tarungna Dewi Kayang. Mun ningali rada kadese ku anu dilawan, manggali anu kudu turun tangan pikeun ngungkulan damara muridna Ambu Kamurang. Sedengkeun Kebuyut Kalungkung ningali Nang Bule datang, langsung harita nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Kuluk. Si laing panggih deui dewek Nang Bule. Dina waktu kuluk-kuluk waktu katukang, upaya dewek pikeun ngarabut catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna memang gagal. Tapi ayeuna dewek datang deui di baturan ku dulur dewek Jawara wanita nelah Ambu Kamurang. Kuluk. Anu mibanda kemampuan ilmu silat lebih hebat ti dewek. Ngandung harti catatan rahasia bakal bisa kapemiliku dewek Nang Bule. Ki Buyut Kalungkung jadi nyaritakeun kajadian dina waktu katukang karep pamaksudana geus gagal. Tapi ku ayana bantuan ti Ambu Kamurang, mangka karep kahayang pikeun ngapimilik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna bakal jadi kenyataan. Ambu Kamurang ge milu nyambungan caritaan ditujukeun ka Nang Bule. Jadi maneh budak lalaki yang anu ngaran Nang Bule teh? Dina waktu anu katukang maneh memang bisa ngungkulan ajen pangarti Ki Buyut Kalungkung. Tapi kayaan ayeuna beda deui Nang Bule. Beda deui. Sakumaha hebatna kemampuan ilmu silat maneh, tetep moal mampu ngimbangan dua urang lawan sekaligus. Jurus pedang Indra Kila anu digunakan ku aing moal mampu diimbangan ku maneh Nang Bule. Sabab salila aing makalangan di dunia kajawaraan tacan aya jago atawa jawara anu mampu ngimbangan jurus pedang Indra Kila. Anu mata lebih hade pasrahkeun eta catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna Nang Bule. Kolok. Si lain kudu ngarti Nang Bule. Lain puluhak polohok sababal. Mun tetep catatan rahasia moal dibikeun, mangka si lain bakal ajal binasa ku sabetan pedangna Ambu Kamurang. Nang Bule sikap jeung caritanana tetep tenang. Bari ngabagikeun paneuteupeuna kadua urang lawana, harita tos nyarita. Teu kedah wa kami heulaan cariosan atuh ah. Margi sakumaha seukeut sareng ampuhna pedang upami teu kena kana sasaran mah moal aya hartosna sanes. Janten teu kedah waka mastikun bakal mampu ngabinasakeun lawan. Emangna gua ini naon teh saur si Mang teh mah gebog cicing wae ngajengjen teu aya action. Margi abdi ge tangtos bade ngaya nanti ngayakeun bela diri. Memang kitu kedahna sanes. Ningali Nang Bule bakal ngayonan Ambu Kamurang jeung Ki Buyut Kalungkung, harita manggali si Jawara Idaman terus nyaritakan Nang Bule. Dikarenakan Ambu Kamurang dan Ki Buyut Kalungkung akan diayonan sama Putu Sirawing, maka sekarang Mang Mah mau membandungan pertarungan Dewi Kayang, ya, si Manise, kekasih aku, si beautiful girl, si amplud-ampludan, ya, sekali lagi saya akan membandungkan pertarungan si cantik jelita Dewi Kayang Manise, ya, seperti yang tadi disarankan Nang Bule. Ngamuhun langkung saya kitu we nyamangnya, kan wae lah. Di dia nanti anu dua iman dising harepan ku abdi nyamang geus kitu mah harita si Jawara Idaman ngagajeng luncat ngadeukeutan ka lebah tempat
tarungna Dewi Kayang anu ngayunan Damara. Sedengkeun Kibuyut Kalungkung jeung Amu Kamurang ngawangun pasangan sagadiri pikeun maju babarengan pikeun ngabinasakeun nu jadi lawan. Amu Kamurang anu geus sagadiri neuteuf seukeut ka nu jadi lawan mitos nyarita. Aing si Kamurang geus moal mere deui ampun ka maneh nang bule. Montong kaduhung mun sakedeng deui maneh bakal ngarasakeun kaampuhan pedang aing sia. Tada siapa najang aing jurus pedang Indra Kira. Heya! Ambu Kamurang anu leuwih ti heula maju narajang dituturkeun ku Kibuyut Kalungkung. Jurus pedang Indra Kila anu digunakeun ku Ambu Kamurang memang hebat. Kelina abhiu. Unseg nang bule balangah we saeutik. Dada kencana tang tu bakal katambus ku tusukan pedangna Ambu Kamurang. Tapi nang boleh itu kapalingan gerak harita luncat ka gigir. Hiu kelap, silung, plos. Terus ka Bandung datang na panarajang Kibuyut Kalungkung. Sawah kukis. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Kibuyut Kalungkung sampai ngajari jaga tukang harita masih sempat ngasupkeun tajonganana. Karena kekemplung lawan set geus nang boleh ngadali dekat tukang. Amu Kamurang nuturkeun badan nang boleh ngagentak luncat bari nyabetkeun pedangna ngarah kana beheung anu jadi lawan. Yukrila cerak los. Tapi nang boleh rekat ngajoret pindah tempat terus mancuhkeun di tangtunganana. Amu Kamurang jeung Kibuyut Kalungkung pada sagadi diri pikeun neruskeun taruna. Kibuyut Kalungkung humbar caitaanana ditujukeun ka nang bule. Kuluk. Tanda-tanda si lain bakal eleh jajaten geus katingali ku dewek sana bule. Kabuktian si lain kabeunangan ku tajongan dewek. Kuluk. Ngandung harti si lain mual mampu nimbangan dua orang lawan yang boleh. Kuluk. Amu Kamurang ngabenerkeun kana caitana Kibuyut Kalungkung. Bener. Maneh moal lila deui bakal kabeunangan ku sabetan pedang lawan nang boleh. Sakali kabenangan ku sabetan aing mangka maneh geus moal bisa menyat deui. Rubuh dina kayaan eueuh nyawaan sia. Dina sikep jeung caritaan anu tetep tenang. Harita nang boleh terus cerita. Ya kaetang jamak we atuh terus kabenangan ku panarajang nu lawan mah sanes. Anu penting mah abi bakal upaya sakuat tenaga kabela diri kitu ceuk. Aduh saupamina abdi ditakdirkeun kedah dugikeun ka hanteuna tangtos we bakal ditampi eta kanyataan ku abi. Anu jelas sapanjang masih keneh aya napasan mah abdi moal bade nyerah kana kayaan. Moal nyerah. Nang boleh negerakeun sikap nak bakal upaya sakuat tenaga pikeun ngabela dirina. Mun dina akhirna memang ditakdirkeun kudu ajal binasa dina eta tarung, dirina bakal narima kana eta kanyataan. Mun jelas satuntu masih kene aya renghapan moal wakarek nyerah kana kayaan. Amu Kamurang anu ngarasa panasaran sabab sabetan pedangna tacan aya anu pisakeun kana sasaran. Harita musirkeun paneuteupeuna keur dilawan mitos nyarita.
Hei, nang bule. Maneh geus waktuna kudu ngarasakeun kaampuhan pedang aing sanang bule. Mangkalu kawas maneh geus moal diberi ampun ku aing. Modal sia jurus pedang Indra Kira. Heya! Jonelat Cilung ambu kamurang harita pangheulana majuna rajang dituturikeun ku panarajangna Ki Buyut Kalungkung. Seleungkeun dewe kayang anu tarung ngayunan Damara muridna Ambu Kamurang tetela tahapan ilmu silatna kawilang saimbang. Boh ilmu pangenteng badana kitu deui kakuatan tanaga lapisanana sababaraha kali bantok senjata pedang jeung bedog si Rujang dina mangsana sakali sewang ngalakukeun panajangna sarta ditakis ku senjata anu jadi lawan. Manggali sejawara idaman anu ngabandungan kana eta kejadian jadi rasa tegang oge ingis Dewi Kayang anu jadi bebendena kawenangan ku sabetan pedang nu jadi lawan. Dina hiji kasempatan bantrokan dua senjata lumangsung. Hiuk laksa hiuktang. Sanggeusna bantrokan senjata harita Dewi Kayang jeung Damara silih balas bisa ngasupkeun panarjang leungeun kencana masing-masing kana anggota badan lawan. Sat hiuk ngajadikeun duanana pada ting daligdeug mundur sabawaringkah ka tukang. Dina atlawa Dewi Kayang anu geus leuwih heula bisa mancukeun tangtunganana harita ngajoelat terus ngalayang bari ngagunakeun senjata rahasia paku leutik. Joelat kalayang siut bersat tilu paku leutik senjata rahasiana ting bersat ngarah kana anggota badan lawan. Tapi tapisna keran harita Damara ngagunakeun pedangna pikeun nakis tilu senjata rahasia anu jadi lawan. Sakip kep glap ting ting. Dewi Kayang geus sempat narik balik senjata rahasiana sabab harita geus kapuru ngacerat maju dina rajang. Orokaya Damara ge teu kapalingan gerak. Harita bareng jeung ngabendung nakis bedog si Rujang harita bisa ngasupkeun panarajang leungeun kencana anu ngahantem kana dada lawan. Satu jumlah daya Dewi Kayang gegeronahan ka nyeri bari ngadalideug menuju sawarengkah ka tukang. Ningali kana eta kaayaan manggali sejawara idaman ngaceak puncak. Coy langsung jeung sekap-kap leungeun katuhuna terus newak cangkeng Dewi Kayang anu keringat daligdeug mundur ka tukang. Sejawara idaman terus nyarita ka Dewi Kayang. Ahai, Dewi Kayang manisnya cantik ya, permata hatiku ya. Sudah cukuplah menjadikan, jangan paksakan diri dong untuk lanjutkan pertarungan. Ya lebih baik istirahat sajalah ya. Biarkan Kang Gali si Jawara idaman yang akan mengayunan si Damara. Ahai, tidak usah salampang sayang. Kang Gali si Jawara idaman akan mampu untuk mengungkulan lawan. Tapi hati-hati Kang Gali, sabab si Damara boga karep hayang binasakeun nu jadi lawan Kang. Kang Gali kudu mampu ngarubuhkeun lawan ya Kang. Iya dong sayang manise, siap. 86. Dewi Kayang teu bisa ngabantah kana caita anu jadi lawan. Hatena anu boga karep hayang ngungkulan nu jadi lawan, anu geus kurang ajar bisa ngasupkeun panarajangna kana dada Dewi Kayang. Geus kitu mah Dewi Kayang muruh ka tempat rada anggang. Sedengkeun manggali si Jawara idaman nyarita ka Damara dina neruskeun tarungna bakal diayunan ku dirina. Damara harita ngumbar caitanana. Jadi si lain geningan nu maju ngagantikeun si Dewi Kayang teh Jawara idaman. Adeha si lain ngelek tarung ngalawan Dewi kowe.
Si lain kudu ngarti dewek lain tandingan si lain Jawa Idaman. Si laingan saukur ngandalkeun popongkol dijadikan senjata. Rek kumaha bisa ngeungan senjata pedang dewek euy. Si lain Jawa Idaman blagug sagali. Manggali. Si Jawa Idaman narik napasna atawa malik mapanas ku caritaan nu lawan. Ahai. Masih mending senjata popokol aku dong dibandingkan dengan pedang kamu yang mintul. Damare ya. Nanti kamu akan merasakan keampuhan senjata aku. Ketika senjata popokol aku menghantam banget kau, tuh rasa loh. Maka bisa dipastikan banget kamu akan menjadikan penyon sih ya. Sudah dedeplok goblok. Bibir kamu pindah ke labujur dan mata kamu pindah ke gado. Itu yang akan karanapan sama kamu damara beki bedah amarahna. Harita majuna rajang bari ngageronan handaruan. Alam cadas ya. Kurang ajar. Anggap enteng ka dewek sia tada siap. Anajang yo. Heya. Joremat culung damara majuna rajang. Manggali si Jawara Idaman nimbangan panarajang anu dilawan. Dewi Kayang nyelang ngarawet kalebah tempat tarung Nang Bule. Katingali harita Nang Bule dinanyingkan sabetan pedang na ambu kamurang ngajelak dina tempat. Kacepatan gerakan lebih cepat tibatan sabetan pedang dilawan. Hiuk hiak jelak plos. Geus 2 kali sabetan pedang ambu kamurang teu kena kana sasaran. Waktu ngajoelak tina tempat harita bisa katabaku kibuyut kalungkung gerakan Nang Bule. Kamana arah pindah tempatna. Kareke Nang Bule napa kana lemah harita datang panarajang kibuyut kalungkung. Sauhyuk kedukes. Tapi Nang Bule masih kena sempet ngapendung panarajang nuju lawan. Dese waktu sababaraha titis sanggeusna di bendung panarajang ku anu jadi lawan, harita kibuyut kalungkung di luar dugaan bisa ngasupkeun panarajang leungeun kencana jeung tajonga sukatuhuna kana anggota badan lawan. Hiuk tegas, hiuk brodes. Nang Bule ngabangkieun mundur ka tukang sabawa lengkah. Kibuyut kalungkung jeung ambu kamurang marancukeun tangtunganana bari nyarita di barung jeung seri. Koyok. Si lain geus kabulangan lewek ku panarajang lewek sakurang ajar. Kanyataan nu geus teu bisa dibantah ku si lain deuleu. Sanajan si lain masih mampu nyingkahan sabetan pedang ambu kamurang. Tapi panarajang lewek geus teu mampu disingkahan sia deuleu. Koyok. Dina ieu tarung si lain moal aya dina kamenangan Nang Bule. Kecepatan gerakan maneh cukup lumayan oge Nang Bule. Sababaraha kali sabatan pedang aing bisa disingkahan. Tapi panarajang kibuyut kalungkung teu bisa dibendung jeung disingkahan ku maneh Nang Bule. Nandakeun maneh geus mimiti kawalahan Nang Bule. Nang Bule bisa ngarti. Sok sanajan dina eta tarung deurina tacantang tu bisa dirubuhkeun ku 2 urang lawana, tapi waktuna tangtu we bakal jadi lila. Sedengkeun ayana eta kajadian mangrupa gangguan anu kudu gancang bisa diungkulan ku dirina. Akhirna Nang Bule nangtukeun sikepna nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun kakuatan puncakna nyata ilmu pancer tunggal pungkasan. Parobahan kaya dirina Nang Bule anu buuk beureumna gira rancung jarocong kawas-kawat. Sorot panona semua anu hurung. Jeung kulitna jadi beureum. Ngakitkeun 2 urang lawanna. Dina karakterna akibuana irang harita sikep jeung caita Nang Bule jadi kasar.
Kalungkung, si hayam kalungkung, si kuluk-kuluk, maneh oge kamurang si entong mulang sia. Kuku hayang ngarebut catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Si koplok. Tapi maneh duaan saukur ngandalkeun kemampuan anu pas-pasan. Rek kumaha bisa ngarubuhkeun aing atuh anjir. Anu puguh mah kalaka niangan picilakaeun ceuk aing mah. Amu kamurang dina kayan bari nemu kaget harita tos cerita. Nang bule maneh rek ngagunakeun ilmu naon wae tetep maneh moal mampu ngimbangan dua urang lawan. Percaya ka aing. Maneh kudu ngarti mun jurus pedang Indra Kila nu digunakeun ku aing masih kena tacan kena wae kana anggota badan lawan. Mangka si kamurang bakal ngagunakeun kekuatan ilmu simpenanana deui sia. Sedangkan Kibuyut Kalungkung jadi lebih paswada ningali kayaan parobahan diri nang bule. Geus bisa katebak ku dirina kemampuan nang bule bakal jadi leuwih hebat sakumaha anu kungsi kaalaman ku dirina keur dina waktu katukang. Nang bule bari ngarelewan ka dua urang lawana saterusna nangtang pikeun ditarajang ku dua urang lawana. Iya mah ya. Maneh duaan mun keukeuh hayang ngarebut catatan rahasia teh nya. Hasok gancang tajang aing anjir. Tong ngajerdog we sia kawas heueuh babangus teh sia ka mana-mana ngebacot teh sia. Buktikeun mun heueuh maneh duaan bakal bagug modaan aing. Montong terus-terusan ngabangus cepugus ya. Sangkar kehed. Rek ngagunakeun jurus naon di ladangan ku aing mah. Kenaon aing guguru ka Sibah Ewon jeung ka Herman Ray. Guru aing eta oge ka Jeffrey Prok. Wah, maneh memang kurang ajar nang bule. Rasakeun sia panajang aing. Heya! Rela culung ambu kamurang leuwih teu lama majuna rajang dituturkeun ku Kibuyut Kalungkung anu milu marengan. Kaya anu mangsungna tarung jadi robah. Pikeun nyingkahan sabatan pedang lawan harita nang bule ngan saukur ngagular gilirkeun badana jeung ngakiwar kagigir. Hiuk hilang sakit pos. Plos. Setiap sabetan pedang lawan taya anu bisa kenakan anggota badan dilawan. Sedengkeun panarajang Kibuyut Kalungkung anu datang meh bareng jeung sabetan pedangna amu kamurang. Harita bisa dibendung ku sepasang leungeunang bule. Bantrokan kekuatan talaga lapisan. Ngaliwatan dengan masing-masing ngajadikeun Kibuyut Kalungkung ngadarig ka dolong mulur sabalengkah ka tukang. Amu kamurang jadi beki panasaran harita maju dina rajang ngagunakeun jurus pamungkasna nu disebut jurus pedang Indra Kila pamecat nyawa. Tadah sia kurang ajar. Jurus pedang Indra Kila pamecat nyawa. Heya! Jorela sabetan pedang lawan jadi lebih cepat jeung garang. Harokaya nang bule harita geus bisa nebak kana eta gerak jeung arah sabetan anu jelawan. Hukra kiwar plos. Bari ngagiwar ngasupkeun, bari ngasukeun tajongan kana ka kamplong lawan. Sep.
setan kurang ajar. Amu kamura ngagero kaget penahan ka nyeri terus ngadalik deg mundur sabareng ka tukang. Datang panajang ti buyut kalungkung. Dibulung diwe ku sapasang leungeunna nang bule. Sauk-sauk-sauk. Kese waktu sababaraha detik ti sanggeusna ngapendung panalajang lawan, panalajang leungeun ka tunang bule mubus nyusup di antara salah lolongkrang kosong lawan. Eta panalajang geus sempet bendung jeung disingkahan ngahantem kana dadana. Sat busuk salusuk jebol. Koyok. Ki buyut kalungkung ngageronahan ka nyeri bari ngabangkeung menurut sawareng ka tukang. Amu kamurang jeung ki buyut kalungkung pada marancukeun di tangtunganana. Bari ngatoreng hapanapasna. Sedengkeun nang boleh harita nyarita di barunjeng seri. Nya, cek aing oge naon anjir bedegong sia kawaseun kolot. Maraneh duaan ngan saukur gablek kahayang wungkul sia anjir. Tapi teu dibarengan ku kamampuan. Rek kumaha bisa ngalebut catatan rahasia nu aya dina diri aing sia ari saukur gablek kemampuan kawas kitu patut mah sia. Si hayam kalkum, si kamurang. Kalaka kabeunangan ku parajang aing geuningan. Maneh duaan rek kumaha bisa beunang atuh sia teh. Beuki bedah amarah ki buyut kalungkung jeung amu kamurang. Sarta tambah penasaran. Harita amu kamurang nangcukeun sikapna pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu simpenan nu disebut ilmu pedang rancang kayangan. Harita pedang amu kamurang diantelkeun kana taneuh. Dihareupeun suku katuhuna. Saterusna amu kamurang ngarapal mantrana bari musirkeun kakuatan batina. Menyang malak incing nale black berat kalecis. Duh, na emen. Sadat ni punin nasir nolala. Mereka cek mereka nama darsenaka dakok sanakan sedana munuk lah. Nah, tengah-tengah kelan bersedara. Balakok kucubar. Geus kitu terus suku katuhuna nyerang kana taneuh. Kajadian aneh lumangsung harita pedang amu kamurang anu nancrep dina taneuh jadi mecat sorangan. Sarta katingalina eta pedang jadi tilu. Saterusna eta tilu pedang ting surubuk maju muru kana tangtungan badanang bule. Sauk hiuk surubuk hiuk. Sanggeusna tilu pedang ting surubuk maju muru kalebah nang bule harita